kuari bagian batin malaikat teh ya ku Gusti Allah ditugaskan supaya ngahadaman jelema anu maca Quran, maca sholawat, zikir jeung babacaan malaikat turun, malaikat sayarin ngeren artina nu terus beleumpang ditugaskan ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat kadieu aya nu ngaji di dieu kadieu ditambah ikunyana karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah hehe lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajian ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan narana kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat ngaulah ka para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu darata kok bisa gitu sih Kiai oh malaikat teh ngambe ketika orang zikir la ilaha illallah kadelekan ku malaikat la ilaha illallah urang keluar lamun henteu make bahasa urang cicing bae perem urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit ye seungit teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit mentek teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet tu kadenge mayal pizumin qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang ngapeureum teu nyatet mantak zikir khopi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambe seungit di awak ieu seungit ya seungit cenah ngagerokeun malaikat kade ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba jauh coba iya seungit karumpul malaikat ngagulung di dinya mentak sih ada orang mun zikir sorangan gedebuk ulah bentah ulah sih ada nu paek tadi teh seungit ngaji gitu keneh kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru ngaladir sayarin malaikat sayarin bener seungit tak ketika orang zikir Haji Pudoli misalnya ya mungkin tahlilnya la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah ini bau cek malaikat bau oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teu ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat seungit kadieu oh jaheuh kahayang nanaon nya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing bajar alagaan bener sia ieu sudah tolol aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna oh baueun malaikat mantak geus teh aya deui masuk cek malaikat teh keur naon tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek
nggak saya mau kadinya lah sekian malaikat boal agak tungguan di dinya betek nah kuari maca Fatihah tadi teh tunu teu ikhlas Bismillahirrahmanirrahim sugan bae nya cager aing dibere kudang sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi supaya dan maghdubi alaihim waladdallin inum geunya mudah-mudahan aduh sinum kumaha karasan tambah nyeri anu ikhlas Bismillahirrahmanirrahim inum kan kumaha mangkarasan alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa kok bisa beda apan tadi malaikat ngilu anu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur nyari bae jelema jadi beteng kan dibere cai sumur atuh pae atuh jelema minimal ngelengitna tambah tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kun ikhlas pada malaikatan milu kadinya malaikat ditiupkeun milu ka jero terus diinum ke malaikat asup ka jero cek malaikat nu mana nu nyerina sih oh iya cek malaikat teh dipaut punya set gegeran bae mana WC ngising tadi paut ku malaikat eta sia kudu dijabarkeun we heran nih gua keur carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji nu zikir nu tasbih nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana ketika ikhlas ka ambeuna seungit ketika teu ikhlas ka ambeuna bau mentak tetep bae masyarakat teh bung baueun malaikat nage baueun ikhlaskeun coba ge nah urang wiridan sholawat Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman kamilan karena lu yelo kodo itu yelo kodo itu kah malaikat ayah nong pembacaan bau datang malaikat misalnya bau tante bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ya bau lah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ya'anat alaihi wujuh wa khasyata al Qur'an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati itu mah sholawat lain sembarangan teh sholawat eta mah lamun dibaca sholawat eta geus pohara we eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wujuh wa khasyata al Qur'an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati eta mah mantep ka ditu teh mah jotosan ge mun make sholawat eta beda jotosan di kitu gede tadi sholawat ya supaya nempel di malaikat tadi ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala wajhi akhwati tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan ngejengkang jelema tadi eta malaikatna nempel di dieu urang wirid Allahumma sholli ala sayyidina sak malaikat bau emang benar pelet pakai ngawirin itu atuh bauan atuh sholawatna bau pakai ngawirin barang bau atuh bau cek malaikat gideg kuat cek kan aduh ya gaji ayu musim tiis kos kieu carita batin teh kos gitu mentak lelembutan kan aya di urang cek ahli thariqah mau ngan bahasana tinggi ting mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan malaikat ngambil ka lelembutan urang tuh lu baca ahli Allah mah makin yakin sebab naon lelembutanana malaikat bage ngambil atuh ka Allah malaikat baru ditugaskan kita mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambil lelembutan urang
lantaran dipaksa tadi nama embung urang zikir la ilaha illallah embung kabelah dia nama jadi daek kabelah dia jadi nikmat ngeunaheun malaikat sengiteun cak malaikat sengit amat ieu segit amat ieu malaikat teh sengit ngambe urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin sengit malaikat bae ngambe sengit caknyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun maka urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaeun nyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat sengit supaya orang sengit ikhlaskan ge asal geus kaambeuk ku malaikat sengit bagi aduh geus malaikat nu saejeun kade sengit ya sengit dari uk dari yuk nyana diri nu ngajina baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh mantak teu sambarangan tadina aya 300-an di masjid teh kuari ka Golkar nya cek malaikat jadi benteknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek aduh cek malaikat jadi kieu bentek cek bentek nah jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan kumaha dijagaan ku malaikat ge nu endek ke kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyonyok emang geus aja aing deuk ngaji ngopi jeung nya di dieu nang malaikat mengkolkeun sampai bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta tah eta keur carita dijabarkeun ta kos kitu tah tuh ih ngaji mah rusak dari kadinya nang Allah orang lamun geus nempo kadinya ngeri atuh salat urang mah bentek badan salat malaikat salat mah salat ti budak bau bacaanana kada bentek lamun urang deuk salat di jero huntu urang aya cehil malaikat embungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun coba ge di Fathul Muin diunggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit teu eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan cangkena naon eta mungkin malaikat ke sebab malaikat kan tilok dahar malaikat mah geus neulecehil teh gilaeun nya na ieu teh naon cekena geus nya teh daekeun kadinya ditanya pan sia teh kadinya aya cehil mantak malaikat teh sebenarnya sieun ku cehil teh sing ada teh mantak urang sunah naon karangarana naon karangarana lain nyusur helanan tadi nyeuhil sunah selilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abi bersih malaikat senangeun kan mantep ente lamun deuk kitu salat sing hade deuk wiridan ge deuk wiridan ceuhil atuh rusak nya tas ngadahar jengkolnya di dinya aya deui cek malaikat wow babatur ada kagak ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat nu cicing di urang lain hadam babacaan nu cicing di urang nu mantak hubbiba ilayya min dunyakum salasun dipake karesep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'attur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah ya kokotor abeh malaikat datang ke urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungahkeun hate
Urang boga pemajikan teh kan terhibur ku pemajikan. Bright, hate teh senang. Geus lamun hate senang urang maca zikirna, maca sholawat kan ikhlas. Eta kan bantuan pemajikan urang. Coba lamun pamajikan urang manyun bae. Urang maca sholawat teh lain inget ke Kangjeng Nabi kan. Allahumma sholli sholatan tutut gede. Sholli sholatan kamilatan wa sial tuh pemajikan goblok biasa. Cak malaikat pan kiamat tadi ya. Sholawat katutut-tutut di bawah. Manyun nya kos tutut bae. Keur mah beungeut na tutut meureun teh. Aju bae ngamuk ge. Tah cak malaikat teu beres ieu. Oh, eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu. Mentak tiup, fuh, atuh aya malaikatan nempel di dinya. Tiup kudu sok main gaplek. Fuh, jurig aya di dinya. Ye, ulah samarangan tuh. Mantak nih, lain sa tiup-tiupna. Zaman kamari ieu keur meme modern ieu zaman indah jasa. Mana kaindahanana saha anu melak jambu jeueuh tapi tangkal jambu rarentul loba jasa, saha anu melak buah jeueuh tapi tangkal buah ambalaya. Haju kulantaran nu melak kabehan asa ngabogaan, nu mantak kulantaran asa ngabogaan kabehan. Anu ngajual nu ngalah di mana-mana aya angin kumpul salembur kabeh kadinya perdut. Mulung zaman nikmat jasa tah. Melak saha melak jambu baheula tanyakeun ka aki-aki moal aya. Kana teh jara radi atupan nyana dahar ngadahar jambu, sanggeus ngadahar jambu batu teh jambu siki. Ajupan nyana ngising pan ngisingna ge ka leuweung, ngisingna ka huma ka sawah, ka kebon, haju kahujanan eta hasil ngising jara radi. Ka kawasan Allah. Kuari barang ngising na di imah masing-masing nu jajadian mentak indahan baheula sida ngadahar kitu naon ngaranna kocapi ngadahar kocapinya na teh ditereuy abeh seubeuh teh ditereuy sikira ge geus sentul ta kocapi pokona tereuy bae jeung aman baheula mah aman. Oh masalah aja dokterna ge ngadahar kos kitu. Nah, rat peuting gisuk-gisuk ka kebon ngising gambe meunang saminggu aya hujan rat jadi jadian rambutan jadi kocapi jadi saha nu melak ya Allah. Ngan kebonna bae kebon Mang Anu ai buah ai tangkalna nya ge ya emang mamang henteu cagana teh. Atuh berarti manusia nu pangeran urang bulung we kabehan mulung nyana ge nu boga kebon mulung. Teu bisa ngajual sebab nyana ge teu melak. Buah kitu keneh, kocapi kitu keneh, rambutan kitu keneh, jambu kitu keneh. Tacak Gusti Allah eueuh melak wae dijadikeun. Aya nu dipelakan, celok jadi pae. Ih, mantak. Awas nu ngajadikeun teh aing cak Gusti Allah tancapkeun ka jero hate sia naon eta nu mantak dikitukeun ku Gusti Allah ulah semena-mena ulah sakahayang nafsu sia utar atur halal haram ka dieu ka ditu panang aing ngajadikeun ge kumaha aing atuh kudu sok sieun hukum sambarangan sia mantak diawali ku kieu heula kembali ke asal tauhid cak Gusti Allah sia deh. Gusti Allah teh anu ngajadikeun tatangkalan kekebonan jannatin ngaranna marusat tinu ngampar di taneuh dimimitian kubon teh ngampar di taneuh samangka ngampar di taneuh kacang ge ngampar di taneuh baik eta teh kacang cabut maupun kacang teh termasuk kacang panjang ngalampar baheula mah jatilok diturusan kacang teh dihandap ya harap kakara kuari bae barang aya urang berebes tetep bae ngaranna marusat bae teh marusat bae cabe teh marusat ngaranna ngampar di handap jago ngaranna ngampar di handap artina tangkalna teu berkekuatan marusat ngaranna
ya jagong ya cabe ya gitu tangkal bangsa tangkal gitu kucai segala tangkal gitu non ngakangkung baim termasuk karena anu buah no gede teh anu panjang teh naon ngaranna kukuk buah kukuk buah waluh buah bonteng buah samangka eta marusat ngaranna nang saha tas yang ngajadikeun sing hade nang aing cek Allah awas kabeh nang aing jelema melakuku metetet bete daek bagus-bagus tidak bagus-bagus melak deui tetep bae metetet bae melak deui tetep bae salah melak cak kolot baheula mah melak kuku masing hade hiji teu meunang bari diuk iya tuh kolot baheula mah di mana jadina ge lamun bari diuk engke nurut buah engke cenah eta buahna teh ngarengkol bae kolot baheula mah pasti nangtung sia melakukuk mah nangtung set hiji nomor kadua lah napas itu kolot baheula mah aya pamakena ulah napas ya bakal bagus iya atuh boga pamake aju make bahasa naon menyem-menyem na aya mah berek wae engge poho deui melak kukuk melak cabe sing ade tah eta melak kukuk melak cabe bae mun kahareup we kitu tah mun kahareup mah beres kudu mundur atuh geus pamakena atuh mah kolot baheula mah mundur sia melak cabe mah trek mundur urang maju bae ka hareup ya tarohan ya datang ke bagus bae mentek budak wali mah teu nyahoan cara-carana ai kula pan baheula tani ngangon kebo kula baheula ngangon embe lamun embe rada kuru we pencik angel kagede pencit habak aju geus menang saminggu ieu pencit deui aju ieu pencit deui urang datang ka imam mesnya ka mana beak tah ieu baru satang Allah si hade dicontohan ku Gusti Allah samangka ngampar bonteng bae bonteng budak wari mah teu jahoeun urang datang ka kebon tak neuleuh bonteng hayang tak ke bonteng eta urang tutupan make talokok ulah napas tutupan trek ngeleos urang ka ditu teu kudu kebel 5 menit balik deui ka dinya ujian segede kieu nu di luar betul nyaman udah tahu kayak gini pokoknya mah aduh tapi lain loho kita lain bohong asal ulah ditoel lamun ditoel burung aya bonteng kurang toel congokna tutupan datang kadinya buka deui koneng kos gitu bonteng mah tutupan make talokop tinggal ke 5 menit 10 menit kadinya gede sorangan terus anu bisa ngagedean nang Allah eta hebat biasa kurang ditutupan deui tet terus urang ngaleos kadinya deh balik deui kadinya gede tutupan deui kurang ngaleos deui kadinya aki-aki geus bisa didahar kolot bener gitu eta pengalaman keur baheula tadi teh kos kitu urang hayang nyayur kukuk bareng datang lah kakarak segede kieu ye tutupan ku urang tinggalkeun 10 menit kadinya deui gede Masya Allah eta zaman baru budak kuari mah ulu nyahueun kos kitu aya jelema melakukuk tecep koneng salah berarti katoel cep deui koneng deui nang Allah ngonengkeun walaupun pada kitu dasar nama salah adat tetep nang Allah jaga nangis lah aing mah melak kukuk deui bohongan kararoneng bae kriting teu beres hujan breg aing menang 3 poe 4 poe di sisi imana jadi mah kukuk bagus amat teh kukuk jadi sorangan wow gede wah Masya Allah kembangna loba teu diganggu kunyana ge jadi-jadian ieu wah naam walaya wah bisa ngadahar bisa ngajual jajadian ngahaja-haja urang tah nungguan jajadian hese
baheula nu mantap buah daging, buah ganda rasa, buah kawini saha nu melolak tilok beak teteh kajen kukumah buah golek, buah kawini dan lain sebagainya anu melak buahna Masya Allah datang ka daun teu kadeulean ku buah kabeh keur encan aya buahan mah eta teh tangkal daun buahan buahan tama tangkal buah daunna hebat ikan marusat ya Allah orang dulu kesempatan nggak itu karawa kidang baheula mah bu neuleuh kucai bayem neuleuh kangkung Masya Allah ngeplak resep jasa neuleuh oyong neuleuh bangsa naon gitu ngaranna anu paitenan paria aya nu panjang teh paria lusuk make batu teh ka dina naon teh paria belut wah ngampas subur darah itu sebab aya cai kuari sarua mang kunaon teh dipelakan eta nah saya ngaya pembebasan we tereh ka duit iya tuh dipelakan angel sakana ka duit lah hideung awak dan duit saeutik mending dibebaskan bae sekaligus juta ka ditu napan teu boga tajeun ka ditu mah anak lah kalanti siku jelema kuari teh mikiran anak teu mikiran incuk nu baheula mah aki-aki ge melakalapa ki kunaon melakalapa iya tuh kajeun atuh aki umur sabaraha 70 ai umur kalapa sokna ka buahan sabaraha 5 genep 7 ieu ka umuran teu lain jang aki jang anak incuk aki-aki hebat aki-aki kunaon ki kunaon teu melakalapa teu ka umrah kaburu modal aing gitu atuh lain yang anak incuk ieu tih sebodohnya anak aki-aki bolon wah di karar itu aki-aki panjang lalakon aki-aki teh baheula Masya Allah pohara teh pola pikir dirubah ku Gusti Allah nah iya menang Gusti Allah ngajadikeun jajadian kekebonan marusat nu ngampar model tadi nu ngeunah maupun nu teu ngeunah keur carita nu ngeunahna cara tadi geus puguh di kebon teh eta mah cecendet Masya Allah loba jasa cecendet katokak loba jasa teu dipelak di bahaya teh di kebon teh nu ngaran suwek nu ngaran badur ambalaya pahili kuari mah mun teu nyaho mah suwek jeung badur teh bisa-bisa badur pajar suwek ku jangan aju ku jana di ala geura siap kuburan mah sing hageusnya tah eta zaman ya Allah zaman mun urang ka kebon teh segala rupa tatangkalan aya geus puguh bangsa paci-paci dan lain sebagainya bujang kaget deuk ngalanaon urang di kebon saha nu melak jeung eueuh nu melak Masya Allah karim urang datang ka dinya teh cecendet manigeus ararasak teh di alaan kuari mah hayang hiji cecendet bege tangkalna jang obat kencing manis hues lain hese deh hues hese saat babari baheula teu asa jadi obat kuari barang hese jadi obat jambu batu bejana jadi obat ayo coba cecendet jadi obat anu baheula masuk pake ngarujak teh ku urang teh anu gitu cangkudu loba kuari di mana tuh aya cangkudu jak kuari mah geus berubah tadina tangkal cangkudu kuari mah jadi putri jadi putri Puri Jaya baheula tangkal cangkudu kuari jadi Puri Jaya baheula di itu tangkal cangkudu segala tangkal tongtolang kuari mah jadi kitu perumahan rajeg teh nah kos gitulah berubah nah ita tangkalan nang Allah cak Allah sing hade tekadkeun sia wa ghairu ma'rusa jeung nu teu ngampar nu aya tangkalan timimiti tangkal nangka di dieu mah dijelaskeun korma termasuk tangkal buah tangkal rambutan berbagai tangkal-tangkal nu aya tangkalan be sing hade aing nu ngajadikeun cak kusal tekadkeun awas
kulantaran aing ngajadikeunana atuh sia ulah sok sahukum-hukumna kudu deuleu atuh ku sia mana nu halal mana nu haram siga hade tak eta teh ngaran-ngaran ge ngaran-ngaranna nang saha ngaranan baheula urang teh nyaho ieu naon ieu centek nang saha teh ngaranan centek urang pan teh nyaho eta ari ieu derawak teh nyaho pan buah kore banyak asal nyaho ka derawak atuh derawak teh pelor mun perang teh jeung Belanda ngalah derawak urang jadi dereder ieu mah harus tapi urang ngakatembak atuh pae atuh sampai derawak atuh tapi lamun dibacaan heula kurang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah balangkeun kurang henteu ngajegur henteu atuh babacaan derewak emang kalau gitu atuh babacaan atuh puasa heula atuh beda babacaan nu puasa jeung nu teu puasa kok bisa beda sih ieu Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakeun Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakan kudu teu ikhlas Fatihah ngiribeuteung meta cai kanu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos ieu bacakan ilugeun kanu nyaribeuteung pae bacakan Fatihah kudu ikhlas geus teu maksud ka beuteung teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayang nyaho ente setik dibuka urang lamun irung urang ngambeu sesengitan irung urang ieu sesengitan zahir saya make minyaknya saya make minyak oh iya orang make minyak kambeu tah ku irung urang kitu keneh nu bau saya rada lain deui rada lain deui oh iya jadi urang teh sakapeung waktu mah jadi pelacak urang eta irung kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran maca sholawat zikir jeung babacaan malaikat turun malaikat sayarin ngaran artina nu terus bae leumpang ditugaskeun ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat kadieu aya nu ngaji di dieu kadieu ditambahi ku nyana karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah hehe lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajian ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan ngarana kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat ngaulah ka para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu darat kok bisa gitu sih kiai oh malaikat teh ngambeu
ketika orang zikir la ilaha illallah kadelekan ku malaikat la ilaha illallah orang keluar. Lamun henteu make bahasa orang cicing bae perem urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit ye seungit teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit mentek teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet tu kadenge mayal pizumin qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang ngapeureum teu nyatet mantak zikir khopi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambe seungit di awak ieu seungit ya seungit cenah ya ngagerokeun malaikat kade ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba jauh coba iya seungit karumpul malaikat ngagulung di dinya mentak sih ada orang mun zikir sorangan gedebuk ulah bentah ulah sih ada nu paek tadi teh seungit ngaji gitu kene kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru ngaladir sayarin malaikat sayarin bener seungit tak ketika orang zikir Haji Podoli misalnya ya mungkin tahlilnya la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah kali ulah ini bau cek malaikat bau ulah oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teu ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat seungit kadieu oh jahe kahayang nanaon nya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing pajar alagaan bener sia ieu suat tolol aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna oh baueun malaikat mantap geus teh aya deui masuk cek malaikat teh keur tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek lah saya mah kadinya lah cek malaikat moal kagak tungguan we di dinya bentek dah kuari maca Fatihah tadi teh teu nu teu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sugan bae nya cager aing dibere kudang sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi subhanal maghdubi alaihim waladdallin inum geuning nya mudah-mudahan aduh sinum kumaha karasan tambah nyeri anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim inum kan kumaha mah karasan alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa kok bisa beda apan tadi malaikat ngilu anu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur nyeri bae jadi beteung kan dibere cai sumur atuh pae atuh jelema minimal ngelengitna tambah tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kun ikhlas pan aya malaikatan milu kadinya malaikat ditiupkeun milu ka jero terus diinum ke malaikat asup ka jero cek malaikat nu mana nu nyerina sih oh iya cek malaikat teh dipaut punya set gegeran bae mana WC ngising tadi paut ku malaikat eta siapa kudu dijabarkeun we heran nih gua keur carita-carita batin dibahasa urangkeun supaya paham
geus malaikat diinstruksikan ku Gusti Allah tita ngadatangan nu ngaji nu zikir nu tasbih nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana ketika ikhlas ka ambeuna seungit ketika teu ikhlas ka ambeuna bau mentak tetep bae masyarakat teh bau malaikat na ge bau ikhlas ke coba ge nah urang wiridan sholawat Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman kamilan semua dan halu ya lokal wa baraju ya lokal ka malaikat aya nu pembacaan bau datang malaikat nu bau tan bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ya bau orang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ja'alat alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati itu mah sholawat lain sembarangan teh sholawat waduh itu mah lamun dibaca sholawat eta geus haram eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati eta mah mantep ka dieu ka ditu teh mah jotosan ge mun make sholawat eta beda jotosan di kitu gede tadi sholawat nah supaya nempel di malaikat tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wa sallam tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan ngejengkang jelema malaikat eta malaikatna nempel di dieu urang wirid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sak malaikat bau emang benar pelet pakai ngawirin itil atuh bauan atuh sholawatna bau pakai ngawirin barang bau atuh bau cek malaikat gideg kuat cek kan aduh ya gaji aing musim tiis kos kieu carita batin teh kos gitu mentak lelembutan kan aya di urang cek ahli thariqah mau ngan bahasana tinggi ting mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan malaikat ngambe ka lelembutan urang tuh lu batak ahli Allah mah makin yakin sebab naon lelembutanana malaikat bage ngambe atuh ka Allah malaikat baru ditugaskan kita mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambil lelembutan urang lantaran dipaksa tadi nama embung urang zikir la ilaha illallah embung kabelah dia nama jadi daek kabelah dia jadi nikmat nginaheun malaikat seungiteun cak malaikat seungit amat ieu malaikat teh seungit ngambe urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin seungit malaikat bae ngambe seungit caknyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun maka urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaun nyana aya waliullah kieu beker cicing bae jelema di jalan ndekanyana sanggeus ndekanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ye aing boga duit 1 juta jeung kiai 500 nu 500 deui ye tadek dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 deui bisi aya fakir miskin nu menta-menta dik dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing ade besi poho cak kieu teh nya ngeuteun kapanggih jeung fakir miskin da ieu engke kapanggih mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka teu dibikeun nya kaget teh jibat nyawan kok bisa lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong oh nu 500
jang kiai nu 200 meuli juluk hasem-hasem ge nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 teh nu jajang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain urang geus diniatan jang fakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantap kiai eta ngabejaan sia deh nu 300 bisa fakir miskin segera ta eta teh nyana teh ngabejaan beusi kabawa ka imah duit-duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dipikeun berarti geus lain nu nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah pohoan dipake meuli lauk dipake meuli beas dahar barang jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah di jero cak anakna bah nyari beuteung kunaon teh sia tas ngadahar lauk eta jeluk eta mah jeluk teri abana ka jero abah ge rada karasa cenah cek manang ajungkel dong urangnya nyari beuteung ya ngadahar naon urangnya atuh kalajengking pan tadi nyakit di jero tuh teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tah nu mantak jeung ahli Allah maka teh barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi Assalamualaikum kunaon minta cai kunaon tuh nyari beuteung atuh nu 300 teh endahan dipake meuli japuk ku sia kalajengking eta lelembutan teh main tuh dak be urang keur diuk lelembutan urang main neuleuh jahe tring jahe ge tring tah lelembutan main tah mah lelembutan goblok tah mah eta mah lain lelembutan tah nafsu beda lelembutan jeung nafsu tuh itu baguna putihnya budak kurang mananya lelembutan main ya lain lelembutan bego tah mah sia mah dubogo bae burung Lampung bangun ieu beda kulitna putih bener marah tuh bener tuh gede adat Lampung itu lain lelembutan nafsu beda ke lelembutan jeung nafsu tah lelembutan urang kaambeuk ku malaikat seungit tah supaya urang seungit ikhlaskeun ge asal geus kaambeuk ku malaikat seungit lagi aduh geus malaikat nu saejeun kade seungit ye seungit dariuk saya diri dariuk nyana diri nu ngajina baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji no hewan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh mantap teu sambarangan tadina aya 300an di masjid teh kuari ka Golkar nyana cek malaikat jadi benteknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek ini aduh cek malaikat jadi kieu bentek cek bentek nah jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan kumaha dijagaan ku malaikat ge nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyonyok emang geus aja aing deuk ngaji ngopi cek nya di dieu nang malaikat mengkolkeun sampai bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta tah eta keur carita dijabarkeun tah kos kitu tah tuh ieu ngaji mah rusak jadi kadinya nang Allah urang lamun geus nempo kadinya ngeri atuh salat urang mah bentek badan salat malaikat salat mah salat ti budak bau bacaanana kada badak lamun urang dek salat di jero huntu urang aya cehil malaikat bungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun coba ge di Fathul Muin di unggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit teu eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan cangkena naon eta
tanggungan malaikat ge. Sebab malaikat kan tilok dahar malaikat mah. Geus neuleul teh gilaeun nya na. Ieu teh naon cek nya. Geus nya teh daekeun ka dinya. Ditanya, "Pan sia teh ka dinya?" Aya ceuhil. Mantak malaikat teh sebenarnya mah sieun ku ceuhil. Ceuhil teh sing ada teh mantak urang sunah naon ngaranna naon ngaranna lain nyusur helanan tadi nyeuhil sunah lilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abi bersih malaikat senang kan mantak ente lamun dek kitu salat sing hade dek wiridan ge dek wiridan ceuhil atuh rusak nyata ngadahar jengkolnya didinya aya deh oh cek malaikat wow batur ada kakek ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat nanu cicing di urang lain hadam-hadam babacaan nu cicing di urang nu mantak hubbiba ilayya min dunyakum salasun dipakai keresep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'atur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah ya kokotor-kokotor abeh malaikat datang ke urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungahkeun hate urang boga pemajikan teh kan terhibur ku pemajikan brai teh hate teh senang geus lamun hate senang urang maca zikirna maca sholawat kan ikhlas eta kan bantuan pemajikan urang coba lamun pemajikan urang manyun bae urang maca sholawat teh lain inget ke Kangjeng Nabi kan Allahumma sholli sholatan tutut gede sholli sholatan kamilatan wa sial tuh pemajikan goblok biasa je cak malaikat ban kiamat tadi sholawat katutut-tutut di bawah manyunnya ada kos tutut bae keur mah beungeut na tutut beureun aju bae ngamuk ge cak malaikat teu beres ieu oh eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu mentak tiup fuh atuh aya malaikatan nempel di dinya tiup kudu sok main gaplek fuh jurig aya di dinya ye ulah samarahan tuh mentak ge lain sa tiup-tiupna wa huwa alladzi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat Allah anu ngadamel tatangkalan baik tatangkalan anu ngampar teu aya tangkalan maupun tatangkalan anu aya tangkalan model buah model korma model tangkal rambutan dan lain-lain sebagainya kabeh meunang nyieun Allah ditambahan deui ieu mangatopkeun khusus kana anu umum ansya jeung Allah ngajadikeun anak tangkal korma padahal tadi geus gair marusat wazara jeung anu sok dipelaku urang tetanduran anu sok dipelak anu mukhtalifan ukulu beda-beda buahna geus ana beda-beda buahna kadang-kadang deui bentukna ge beda kadang-kadang aya nu buah bentukna akur tapi rasana mah beda urang neuleuh buah bernuk gede bangun amis belah ke baku urang rasakeun tapi lamun urang neuleuh kitu jeruk bali gede belah amis bentuknya hampir sarua gede nak jeruk bali jeung bernuk tapi kapan rasana mah beda kitu kene bubuahan teh aya anu akur kadeuleuna teh aya anu beda tapi rasana mah tetep bae moal akur jeruk ieu jeung jeruk itu bangun akur teh rupana tapi beda komo jeruk jeung salak mah komo jeung manggis mah dan lain sebagainya na ieu nang saha ieu sing hade cek Gusti Allah awas meunang aing teteknyeun masyaallah urang baheula mah keur leutik teh zaman subur tapi bubuahan teh langka paling jago rambutan ti korelet datang ka dieu ti curug
paling jago eta doang teman geus geus sararese komo bangsa lungkang lengkeng nu karar itu mah hese bab kuari tangkalna masya Allah kadu ambalaya rambutan ambalaya lengkeng ambalaya jambu loba jasa manggis loba jasa kemudian atuh ayeuna mah kitu anggur berbagai anggur baik anggur Bandung teh nu hideung asem aya deui anggur Australia hideung amis aya deui nu ti Amerika pir berbagai-bagai buah pir jambu pir Shanghai ping siangli dan lain sebagainya loba jasa baheula mah hese tapi kuari dibere babari rahasia Allah nang Allah teteh ngajadikeun teh sing hade urang teh nyaho tangkalna kos kumaha eta pir tapi buah pir ambalaya kulantaran letah urang beda jeung letah urang luar negeri muludan dibere pir teu beuki urang teu beuki diangsongan pir teh lain letah urang teh mah kos kitu mah tuh letah urang mah emang letah teh tempe tetap dibere daging ge meunang mah utah bae tapi lamun dibere teh tempe masyaallah tembang dipanggang jeung teh tempe waduh geus kieu bae nya nama teh ieu dahar pohara jasa poho ka eureun aya jurigan ieu dahar jeung naon emang sia dahar mah di kampung mah dibuk-buk teh kitu waduh jeung tempe cenah tempena ge dibeulem jeung naon deui tembangna dibeuleuh emang ngeunah jasa tanding ceknya emang nyana mah ti leuletik dididikna tempe atau tempe bae mantap kumaha dididikna jelema mah kos kebo mun kebo tatadina di paraban endog ti leuletik atuh gadena beuki endog kulantaran tatadina jukut bae jukut urang ge lamun hayang ngabuktikeun anak urang ya anu kalima mah di paraban jukut geus paing sia bayang nyaho coba landog bae jukut geus gedena ge jukut bae kumaha kabiasaan teh mah padaharan kabiasaan teh iya atuh urang Amerika nu mantaknya resepeun roti atuh biasa urang Jepang nu mantaknya mah kentang atuh geus biasa urang Korea nu mantaknya mah lauk bae atuh emang geus biasa urang mah sanguna ge henteu bisa mun cara urang Padang gitu tau urang lamun ka Padang teh dibere nambah lagi 3 itu can di dahar geus 3 deui mah cekna geus teu gula aing hiji wae lah gagarateun 3 cekna geus jadi 4 berarti kabehna urang Padang isi beak tah mah cek urang Padang tenang sebab dididikna tadina urang mah kos kitu disebutna geus sapiring metung gitu geus teu kudu jeung naon jeung uyah doang jeung uyah kolot baheula mah uyah digoreng ditarasian dibawangan dicabean geus geus mantep biasa geus teu kudu jeung nanaon coel deui kadinya geus jahari hirup hari hirup paranjang di umurna ku hari barang dahar jeung daging parene ke umur geus garanti deui ku mah jeung uyah we habak lah ieu tatangkala dang Allah kali ya Allah bubuahan beda-beda warna beda-beda rupana tetapi aya nu akur engke rasa aya nu beda nang Allah wazaitun warruman mutasyabihan zaitun jeung dalima hampir akur dauna hampir akur teh urang lamun ningali tangkal dalima jeung tangkal zaitun baheula mah zaitun teh di Arab ku ari mah aya urang Arab di urang coba-coba melak zaitun lantaran di Arab nage tangkal zaitun mah aya di Taif sedangkeun cuaca Taif mah sarua kanjing cuaca di urang nu pangjing Nabi pernah ka Taif teh anu haju kanjing Nabi teh di dinya dilukai teh eta Taif teh subur mentak lamun di Mekah aya cabe di Mekah teh aya segala terong di Mekah teh segala aya bonteng di terong di Mekah teh segala aya kitu samangka kuari mah malah aya dangder aya ui di Taif sarua jeung di urang Taif mah Masya Allah sarua persis we taneuhna dan lain sebagainya korma jadi di Taif mah malah korma Taif paling bagus jajadian biasa puara nah zaitun tin di Taif eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung gitu
non gitu zaitun cek di dina ge wa zaitun warruman mutasyabihan hampir akur dauna tapi kapan buahna mah beda pesek kurang beda bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tatadina menang di surga lamun urang bisa ka sorga engke jeung mudah-mudahan na engke bakal kapanggih jeung buah dalima aneh engke di sorga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia di Mekah pan gelede di urang makan laletik nah engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek kos samangka dibelah dua plek tak eta teh tutup teh tanu sabelah tak bisa pakai imah jadi keluarga bangsa 50-an memuat tadi dinya tak ku gede-gede ada 5 sian tapi orang gede gitu mah ya ku subur-subur masya Allah karim mana deui wa ghairu mutasyabih jeung aya nun teh aya akur dauna mutasyabih wa ghairu mutasyabih aya dauna mah akur tapi rasana mah teu akur tah awas cek Gusti Allah aing anu ngajadikeun aing anu nyieun ku ayana sakitu ulah sembarangan ngahukuman cara orang Arab cara kafir-kafir Quraisy kafir Mekah sembarangan tu aing pasrahkeun ka aing ieu kakarak dina tatanen ieu encan ingon-ingon engke mendek Gusti Allah kulum samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi aing aturan cek Gusti Allah kulu min samarihi dalahar ku anjeun tina buah na idza asmara di mana-mana geus buahan sok geura cuman sing hadewa tu haqqahu kaluarkeun hakna yauma hasadihi dina poean dipanen ieu mah lamun dibongkar ku mujtahid moal anggeus datang ka asar ye ayat ieu lain lalagan urang mah maca dihartikeun kos kitu biasa bae geus teh kaharti secara lapad tapi Imam Syafi'i ngebongkar ayat ieu pohara jasalila hiji ndek nangtukeun masalah wa atu haqqahu bikeun ku anjeun hakna ieu hak teh ditafsiran ku Imam Jalal di dieu mah kapan zakat wa atu haqqahu ay zakatahu sedengkeun wajibna zakat mah diwajibkeun kan di Madinah aqimus sholata wa atuz zakah eta kan di Madinah waktu wajibna zakat mah sedengkeun ieu mah pan ayat-ayat makiyah di Mekah mah kan can wajib zakat tetapi ieu teh geus menuju kana zakat matak Imam Jalal berani di dia wa atu haqqahu ayat zakatahu padahal ieu teh ayat makiyah sedangkeun diwajibkeun zakat makapan di Madinah berarti ieu wa atu haqqahu teh apakah memang hak teh zakat atau memang ketentuan-ketentuan di luar zakat bongkar tuh deuk kumaha teu make ulama na tangkorak Muhammadiyah ayo coba hartikeun ku nyana ieu wa atu haqqahu teh ini kemana lompatnya coba urang mah kulantaran geus dikemas make mazhab atuh tinggal nuturkeun mazhab ngeun keur carita turun ayat ieu ayat makiyah keur caritakeun tentang hukum-hukum di Mekah anu sakitu poharana perbedaanna jeung hukum Islam ku Gusti Allah dibere penjelasan ulah sok sangeunah-ngeunah nyieun hukum sebab ieu teh meunang ti aing geus kulantaran kitu tuturkeun aing prakadirna kulo dalahar kumaraneh kabeh min samari buahna sek silakan tapi wa atu haqqahu ieu kan hak teh di dieu mah zakat sedangkeun ayat zakat mah diwajibkeun di Madinah ieu ayat makiyah kolong urang mah ku potongan otak urang datang ka irah ge moal ka botra moal ka betra moal aku mau sok kredit moal bisa puyang ku kreditan atau nu di partai moal bisa moal puyang nya nah hayu-hayu partai bae
Ngamatak badlul musi mah ulah aya patulapat tali jeung partai, ulah aya patulapat tali jeung organisasi, ulah aya patulapat tali jeung berbagai permasalahan, ngerahkeun seluruh kekuatan, tenaga, pikiran, waktu, otakna jangan bongkar permasalahan ieu. Nah, semal bisa tah. Kahiji nomor kaduana ieu aya kulu min samarihi iza asmara. Cok dalahar ku arajeun kabetina buahna di mana buahan di dieu ditafsiran ku qoblana di memeh asak. Geus lamun memeh asak mah eta teh di dahar ku urang eta teh teu wajib dituntut dikaluarkeun zakatna, atawa geus asak ngan memeh ku urang teh kitu dinaon ngaranna dipanen eta teh kasupkeun kana zakat. Andai kata ayah korma kemudian memeh dipanen diala ku urang kemudian didahar heuh masalah ja wajib panen mah ieu aya bahasa wa atu haqqahu yauma hasadi, kaluarkeun hakna keur carita zakat dina poean dipanen, mulai dina panen kakarak wajib zakat. Ai kitu mah memeh dipanen dialaan didahar dialaan didahar henteu wajib zakat. Eta keur carita korma kumaha lamun pare teh kapan wajib zakat, kemudian kurang hayang ulah di zakatan, ulah dipanen-panen alaan giling dahar alaan giling dahar engke geus tinggal saparapat deui kakarak dipanen pan eueuhan tah ka zakat endeuh ya kos kitu los hajuk bae teh kieu teh kos kitu doraka teh ulah nyarita ke doraka endeuh sih moal sia. Oh masalah indek aja Allah selasa etik memeh panen ku urang poekeun giling dahar. Heuy mang eta papacan di zakatan ya panen geuning cenah tuh panen di zakatan dina Al-Qur'an ge wa tu haqqahu yauma hasadi engke di zakatan geus dipanen karena wajib zakat ieu mah di alaan bae heula di dahar meunang terus teu naon teh kos kitu teh teu naon ngan lamun niatna neuk moal ngazakat doraka. Namun kieu mah ieu anen ala ku urang teh sabucu poekeun terus garikeun terus tutup dahar kunaon emang diheulakeun eueuh deui ngan eta-etana eueuh masalah tapi lamun kieu mah mang kunaon diala di dahar maksudna di dahar kunaon teh abe ulah ngazakat doraka teh kos kitu tah doraka eta kos kitu tah tapi lamun deuk masalah itu pokoknya aing mah jadi dakurana ge wajib zakat mah engke yaum hasodi ieu mah jancan panen can naon di alahan bae datang ka beak jadi teu ngazakat henteu geus aing mah ngazakat henteu teh kumaha ai daek lolos ta eta teh pikiraneun para mujtahid masyaallah di mana mimitina ngabongkar Imam Syafi'i teh mimiti ngabongkar teh dina zorofna wa atu haqqahu yauma hasadi, kaluarkeun ku aranjeun kabeh hak bubuhan teh yauma hasadi eta yauma cek ahli nahuma zorof geus kabogaan ta'alluq lantaran azhar waktu nauma kanun domina fi bitoridin kahunam kus agmuna ansibu tah beres ka ditu alpiahna geus atuh kuarima ngabogaan talukna deuk taluk ka mana bisa ditalukeun kana atu ityan berarti bisa ditalukeun kana hak salah nalukeun we ngageusleun toh mantak aya kaidah dina usul fikih cek dina kaidah usul fikih teh wazarfu qaidun limadalla alaihi al-amru bi hayatihi minal wujub la limadalla alaihi bimadatihi minal hadas. Zorob teh eta sebagai koid ngoidan lima dalla kana perkara nunuduhkeun alaihi kana eta perkara amru artina nududuhkeun kana kaamranana bihayatihi kana hayahna amr nyata minal wujuban tadi ge aya wa atu berarti mil amr al amru idza utliqa yansariful lil wujub ila maladala dalil berarti eta teh wajib ngaluarkeunana tah ieu yauma teh ngoidan lima dalla alail amru ay amru tadi wajib berarti di dieu nabi hayatihi minal wujub geus berarti atuh ayeuna mah wajib
wajib ngaluarkeun zakat yaum hasadi eta teh lain haji wajib lil hadas yakni lain harita sebab hayat kakarak kewajiban jadi berarti la limadalla alaihi bimadati minal hadas lain begitu panen harita kene disawah kene kaluarkeun lain kitu mulai kewajibanana ketika dipanen begitu dipanen mulailah kewajiban ngaluarkeun zakat adapun ngaluarkeun zakatna ieu kudu ba'da tanqiyati wa tasfiyah sabada bersih tapi heula geus ditapi nu benerna ieu sabaraha hitung didinya aya eueuh kira-kira satoneun mun parete mah mun kira-kira aya satoneun kakarak wajib kaluarkeun zakat geus eta mah tah nu gacungna segala nunana eta ulah dihitung sebab eta mah teu ngajadikeun kakuatan tah jadi berarti ieu yaum teh dibongkar mah moal anggeus sabelah poe kos gitulah para mujtahid teh gawena teh jana teh ngabongkaran masalah urang ngabongkaranana deuk kumaha ngabongkarna jahalat teh eueuh deuk nyeun imah pahat ge eueuh deuk nyeun imah ragaji ge eueuh atuh kumaha deuk nyeun imahna mah nya ditangtung-tangtungkeun awina moal bisa tanu mantak alatna heula minimal 12 pan kakarak bisa dirogok timimiti atu nah kemudian kulu timimiti kulu kemudian aya kait iza asmaro tadi dia teh menang di dahar teh nu mana nu kudu di dahar biang deui memeh dipanenana nu kos kumaha nu kuduna ieu lah diperinci ku ahlina urang mah sakadar nyaritakeun kaheseanana ijtihad eta teh pohara jasa kakarak dibere ayat sakieu ge ieu teh kadituna deuk nyaritakeun hukum sabada cak Gusti Allah tancapkeun ka tauhidan sia bahwa eta teh nangieun ai ulah sambarangan sia ngahukuman ieu halal ieu haram nu halal halal nu haram haram kumaha cak aing ketika aya anu halal dahar ku sia aya nu wajib dizakatan aya nu teu wajib dizakatan ketika wajib dizakatan nu mana nu wajib dizakatan ieu kan ayat sakitu hesen urang mah kuari tinggal mukaan we tah haju ieu zakatna sabaraha dina Al-Qur'an teu kacaritakeun sabaraha-sabarahana aya ge Kangjeng Nabi fima saqatis sama al-usur berarti diterapkeun bahasa Kangjeng Nabi soal zakat sedangkan Kangjeng Nabi nyaritakeun fima saqatis sama al-usur di Madinah lain di Mekah tah ieu kumaha yeun nerapkeunana wah ieu mah hese ngaji ku ayana hese nu di tukang mah geus nundutan bae neureun jembe lah puyeng jadi cenah emang ngaji boro-boro sia ieu puyeng ieu mah keur carita ulah sambarangan horeng hese ngaji teh keur carita kisoh-kisoh rada babari ketika patali jeung hukum masyaallah aduh lain lalagaan bahasa kuluna ieu amr lamun ieu fiil amr wajib apa henteu lamun wajib sia kudu ngadahar mun teu dahar urang teh doraka wah cilaka ieu mah waduh aya rambutan kolo wajib sia mun teu didahar awas sia wah aya kadu kolo wajib sia ngadahar mun teu ngadahar kadu doraka sia kana neraka sia wah hei si kiai amat sih wah haram ieu aya peuteuy deres kadu mah mun peuteuy kulu wajib sia ngadahar peuteuy we aing mah beuteung muter neraka sia dina Qur'an ge kulu di dituna min samarhi idza asbara di mana geus buahan wajib sia ngadahar kiai asana kiamat teh hukuman siapa teu ngaji aing nu ngaji asana pinteran nu teu ngaji jeung nu ngaji tara kula sambarangan geus ieu amrna apalil wujub apalil ibahah apalil nadab masyaallah ieu mah carita hesena bae gua lagi hese aing caritakeun hesena doang ieu hayang nyaho ka heseanana kos kitu ieu penamar-amar keneh haji ieu bisa jadi mun ibahah lil ibahah di mana nyokot ibahana tah ieu puyeng dan mantap geus bae urang mah daripada puyeng cokot bae geus lah hiji mazhab Syafi'i
Kiai kula ge tetangga cenah jeung sapai siapa sok salah bae banyak sapai tetanggana deui ya Allah geus dina bahasa kulu min samari aya qaid iza asmara kadieu da ditafsiran qoblan naji artina memeh asak artina memeh asak teh memeh dipanen geus samemeh dipanen mah di daharan ge teh kudu dizakatan tapi kadieuna sing hade wa atu haqahu yauma hasadi tadi geus dicaritakeun tina zorokna nu sakitu hesena lain pagawean urang sakitu aya jamul jawame ge teu meunang urang ku ari ngaijtihad teu meunang aya goyatul usul urang nyieun deui ijtihad teu bisa emang ijtihad jadi batas teu dibatas kalau tuh bisa jadi temenang kekuatan akal sia melalui ilmu nah menguasai sabarafan aya syarat-syarat ada ijtihad teh ulah kena jago jawame urang ijtihad ayeuna mah wasfaqru haram li annahu kitu madusot karena sapeker ieu manjangkeun sora wa kullu makna kadalik bahwa haram yuntiju as-sapeker haram kade sia kade jeung aing ngaji aing mah teu kudu make sapeker haram nu kuaing disoekeun begeut sia kuaing sia ieu ulah kitu tetep bae kudu diladenan wa ma huwa sapeker ke maaf ai sapeker teh naon as-sapeker huwa hadidun sapeker teh beusi atuh beusi mah tuh ngabalaya di ditu oh yakhruju minhu sawt nu kaluar tina eta beusi sora jadi berarti sapeker eta anu osok ngaluarkeun sora sorana tina beusi apa sora ti batur ih keheula nya engke heula sia hadidun yakhruju minhu sawt teh ieu teh sora ti batur apa sora ti beusi ih ulah sok kitu yes ya ulah sok kitu soekeun sia bae hah aya hadidun yakhruju minhu sawt ta ieu besi haju ku urang diketrok tong 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 ta eta sora dina kaluar tina besi aya sapeker mah sorana nu batur cicingkeun kaluar teh sora sia dipencet sia bae ieu keur carita mamantekatan nah tasaur heula sing bener sia heula pikir heula ku sia ayo terus kasih puna mah haram becaknya na aya si HP boga aya sapeker leutik teh mah takol sia ku aing tah mah percis kos ceramah teh tah jeung Haji Pudoli make kontreng heuy pada teh gitar nu haram ge nu gede imah anakna atuh Haji Pudoli ngagecrek lah terus sarua bae ceknya na horeng nu gede nu haram nu omah irama aya nu leutik ge mah nu ti Habib teu haram takol Habib tinggal Habib kenyawan kang ngaji teh mah kos kitu ieu keur carita lain nek nanang hese horeng ngaji kula mah nyaritakeun hese na ngaji hese ngaji teh oh anu nyieun tukilan haram sapeker ngadu coba jeung anu bisa ngaji ilmu mantek jeung ngaji jabul jawab teueuh nanaonna ulah maksakeun atuh ulah maksakeun aya tukilanana baca ku ahlina lamun cara pencaya budak-budakna alah cenger ya budak cenger sepak bae ieu budak alah geus kakarot bae bisa pencawa tanya le tukilan nek tasawuf bae nek haramkeun ulah make fan fikih pake alam tasawuf urusan anda tasawuf pribadi silakan lain deui atuh jaya kiai anu hayang lauk nitah ka muridna nitah neangan lauk cek muridna mama hayang lauk naon kakap mama ye hayang kakap nu gede neangan ka unggal kota sapoe 2 poe saminggu ka karak manggi di sisi laut dibawa alhamdulillah ieu mama hayang jasa kakap masya Allah goreng yes butut teh jang eta tengah jang eta nah mama huluna ieu ya sip geus siap bungaheun muridna teh neuleuh mama deuk ngadahar kakap begitu endek ngahuap ayalah pengemis assalamualaikum salam oh pengemis ya mun hayang naon ya
yang kakap ka muridna bungkus bikin cak muridna mama atuh sanajan dibikin ulah kakap eta pan eta nang saminggu neanganna bikin mama amun dek dibikin atuh lauk teu bandeng aya totongkol aya ulah kakap eta nang kula eta modalna gede bikin bae atau lo mau dibikin saparo ulah kabeh cak muridna puyeng aing ge jeung mama ya tuh saya capek saminggu gitu enggak bikin nya nama dahar jeung saya aya we tapi bari dahar bari nanya mama aya eta mama kunaon eta dibikin haram yang mama eta kakap haram mama bisa ngahukuman haram pan haram mah hukum ti Allah ulah loba omong sia jang aing haram jang sia mah teu bisa haram kitu mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aing geus make ayat eta moal datang sia kana pangkat birro yakni pangkat wali mimma tuhibbun lamun maneh hatta tunfiqu henteu nganapakakeun teu mikeun kana naon dipake ka resep ku sia mama resep jasa kadinya kemudian ayat anu barang main resepkeun kadinya mama henteu diangkat jadi wali mun mama masih kena ngadahar dipake ka resep ku mama dibikeun tah haram sote jang mama jang siapa tuh lolos dari dia siapa lain wali hampura tuh mama teguh hampuran balik sia ka ditu eta wali udah cerita tasawuf teh atuh kudu diakurkeun yang ti ditu oh haram ka mama poe eta poe isuk batu henteu mama masuk kitu sia masuk kitu deui atuh neangan deui sia kakap isuk ge ku aing didahar deui asa ulah aya bara main oh kitunya mantak sia diajak ge dahar sia ge hayang kan kakap oh atuh bareng kan jeung aing mantak tadi tak lamun sia hayang mah cokot ku sia henteu haram jang sia mah aing haram sebab aing mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ieu geus sok pake ceramah ku Ki Pudoli moal bisa datang ke pangkat bir sehingga nganapakakeun nu dipake ka resep maka bapak-bapak nu resep bikeun ka abdi lain ti abdi ka bapak tolong teh dibalikeun ku nyana aduh ampun nah jadi mun urang make tasawuf kunaon ke pikir dek dilompatkeun ka mana pikir mah pikir bae atuh cenah ieu mah pikir teh kapan lamun teu ditasawufan atuh mal beres lain kitu caralah hukum mah pemakaianana kudu ngaji deui atuh ieu mah maksudna lain deuk naon hese orang ngaji hese mah teh kudu boga guru bae urang lamun urang boga guru tasawuf bakal nyaho guru torekat lamun teu beres ta guruna makal urang mah nyaho tapi lamun beres torekat da oh engkena ka dituna bakal nyengsirikeun urang ngaji hikam teu boga guru bakal nyengsirikeun batur nya ahli norekat naik mobil nah, kan kos gitu mobilnya bagus deh sial norekat ongko mobilnya bagus ongko geus bae suzon oh atuh mal anggeus-anggeus datang ka iirah ge kos gitu hasud bae nu aya maning teleuman kumaha sih norekat jeung kumaha sih tasawuf nu aslina lamun urang geus neuleuman ka karak nyaho ji atuh Tuan Syekh Abdul Qadir Sugih ji atuh Syekh Maulana Hasanuddin Sugih eta jadi keraton kerajaan di Syekh Syarif Hidayatullah rajanya na Raden Patah Demak atuh raja atuh pan raja teh lain sambarangan meureun sagala aya pan jadi raja di samping jadi raja betul kok jadi wali deui oh atuh aya guruna mantak teu leumeul lagi kaduna sauk ulah aju ngaharamkeun sapeker emang salah ge henteu salah ulah kakarak sapeker dahar diharamkeun ku nyana asalnya nyana cara tadi lauk haram jang aing poe eta isu penting kiai mah sok kitu sia ulah loba omong aing mah make Quran tacak nama teh aing mah make Quran gulak-gilek teh aing mah teu kaluar tina Al-Qur'an gitu baru mantap moal aya wali bodoh lamun wali bodoh atuh kadituna moal beres geus kudu nyareat heula sing jago nyareatna lantaran utak-utakan engke hukum teh sapopoe sadetik sapenit dipake ku nyana beda-beda kok bisa kos kitu sih mantap teuleum geura ge ka jero bakal nikmat nah kulu min samarihi marwatu haqqahu yauma hasadi
tapi wala tusrifu ulah ngaliwat batas ulah lelewi innahu la yuhibbul musrifin sajana Gusti Allah teh tersepen kanu israf maksud israf di dieu teh kumaha kitu maksudna artina israf teh ieu adalah ngalaksanakeun tina nu diharamkeun urang sedekah aya dina jalan Allah sanajan bebeakan ge teu israf tapi lamun ulang sedekah dina maksiat boro-boro gede leutik ge israf kok bisa kos kitu ieu teh kieu caritana aya hiji sahabat ngaranna Ibnu Jurej cek Ibnu Jurej la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu nyana kebenaran ikir jazana ngalakor mah pas nyana ngalakor mah inget jana ka ayat wa atu haqqahu yauma hasadi nyana sumpah cek manehna la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu tiba-tiba datang hiji jelema ka kaula ka dia kecuali dipikeun ku kaula mah akhirna aya jelema datang ka dinya fatama di dahar teh ku jelema eta jelema teu balik-balik deui adina datang kadi anu ngalakor mah ieu dibere deui aya anakna kadi aya pamajikanna aya kadi kos urang hajat dulur datang kabeh dahar di dinya tinggal moga imah bae bengek bae cenah aduh isi mana kumaha tamu gitu anak hincuk apa yang dibawa kabeh ieu ge sarua ti isuk datang ka lohor teu balik-balik madaharan kor nyana kan sumpah dibikeunan pas datang ka magrib beak dibikeunan kabeh geus sakena buriang buadina beak kabeh geus beak mah geus urun ayat ieu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ulah sok ngaliwat batas sadajan sedekah teh sehingga ieu pabajikan jeung anak teu kabagian ditanyakeun ku pamajikanna ka ai korma mana anak nananya bah ai korma mana pan cenah ngalakor mah beak dikamanakeun disedekahkeun ai batur ngadahar ai ka meh henteu eta teu bagus teh kos kitu teh teu bagus tetep cak agama teu bagus ya teh israf begitu ngaranna ngan israf anu asli mah lain eta israf nu kumaha israf anu sedekah mere di jalan maksiat ka Gusti Allah eta israf mantap cek Kanjeng Nabi teh aya bahasa kieu law kana abuku basdahaban fa anfaqahu rajulun fi taatillahi ta'ala lam yakun musrifan lamun jabal abi kubes kuari tinggal ngaran lamun kurung abi kubes jadi emas kemudian dinapakakeun ku hiji jelema dina jalan Allah lam yakun musrifan henteu israf tama cek Kanjeng Nabi tapi walau anfaqa dirhaman fi masyiatillah aya jelema mikeun sadirham maksiat ka Allah kana musrifan israf teh nu kos kitu ngaranna urang boga duit 10 juta dikamasjidkeun teh israf urang boga duit 100.000 beli petasan israf beli petasan israf teh nu kos kitu urang boga duit 1 miliar dikamasjidkeun pondok pesantren henteu israf sorga teh mah kos kitu urang boga duit 100.000 halah dikieu-kieu ka bujur sinden 100.000 doang israf teh kos kitu di jalan maksiat leutik israf komo gede mah di jalan Allah boro leutik gede beak teh israf aslina nu kos kitu selama di jalan Allah ngan sigar tengah urang panen pamajikan jeung anak keuna ngadaha ulah haju dibikeun kabeh Waalaikumsalam Kak aduh balik dagang untung enggak untung sebenarnya itu untung apa ya aya 5 juta mah haju mana duitna disedekahkeun kabeh Kak atuh kira-kira sudah loba ngomong aing ka surga sia ka surga lain surga kitu Kak urusan surga mah surga bae tapi ieu pan urang ge boga dapur Kak sedekahkeun ka saha sedekahkeun eta yatim di mana tuh salakina mah teh aduh teu beureun lain yatim mana yatim udah loba ngomong aing karunya ka yatim jeung ka mana atuh mah kebal-kebal dikawin itu enggeus
tolol yatim orenganan kawin deui sial mentak sing ada teh bezaya awewe salakina karunya teh yatim sing ada mana deuleu ngora apa kolot wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin eta keur carita tatanen kuari wa minal an'am wallah